awewe anu sabar. Diriwayatkeun dina hiji waktu Abul Hasan Thoab ku anjeunna katingali aya hiji istri kacida geulisna jeung cekasna atawa jelas. Saur Abul Hasan, kaula mah kakarak ayeuna manggih awewe anu cara kitu. Teu aya deui, teu aya anu jadi sabab kana kageulisan manehanana teh. Kajaba usa eutik kasusahna. Caritaan Abul Hasan teh kadang karungu kusaha nyata ku istri teh geulis. Manehna nyari